Bara Resti, ari keur gogoleran teh sok aya we gangguanana. Datang budak teh, "Hayang mamam," cenah. "Hayo we kekeleueuhan can teh malan mah." "He ka dieu atuh hayang mamam mah lain kekeleueuhan wae. Hayang jeung naon emamna?" "Hayang jeung emih," cenah. Nah eta emih mani eueuh kabosen, he gae emam jeung emih engke dipangmasakeun. An asal aya saratan kudu daek empan bari gujas gejis. "Heueuh atuh he gae asal hayang jeung emih," cenah. Ribut eta teh bag big bu ka WC bari kaluar deui ka WC teh. Cek abi teh nah kumaha ieu teh anu rek empan teh malakah kaluar ka jero ka WC teh. "Heueuh atuh heueuh," cenah. Ribut eta teh salat ngan nya eta unggal dititah mandi dititah salat sok kudu kitu we heula indung teh gegerewekan kakarak weh ngawaro sok kapeung mah era ku tetangga teh gegerewekan wae. Heueuh da ari di geroan lalawonan mah moal direunge ku budak mah. Ampun da Besti ngurus budak hiji mani lieur, hese ngurusna hese diaturna sok asa jararengkel we da komo lamun siga batur pabalatak 10 stres sigana teh Gusti nu agung. Daya deui.